Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijong patebang deui sareng simkuring pemirsa di channel Politikus Cilik. Anu didandang ayeuna simkuring bade medar carita dina babad Tatar Cianjur episode ke-7. Anu judulna riwayat ngaran tempat Raja Mandala. Atanapi Rahyang Baduga ngarembut tahta Jampang Manggung. Pemirsa, nah make disebat Raja Mandala. Naon sasakalana make disebat Raja Mandala? Sareng waktu harita nareres Raja Mandala masih kalebet ka wewengkon Cianjur. Nah, kusim kuring di Pedar mungkin sareng kumaha cara ngarebut tahta kerajaan Jampang Manggung deui anu leupas ti keluarga Pitakumananjaya. Sareng saha anu ngarebutna gitu. Mungkin di Pedar satajana mangga anu tacan subscribe dipencet tombol subscribe-na supaya tiasa langganan gratis kanggo nyokong channel ieu langsung saya ka payuna. Supaya teu nyangkolong kana waktos mangga urang ngawitan riwayat Tatar Raja Mandala. Sawaktu kerajaan Jampang Manggung ngadeg di Cianjur nepi ka zaman Raja Rahyang Janglar Birawangsa di Tatar Sunda atanapi Jawa Barat. Karak aya kerajaan ti dinasti Salakanagara dituluykeun ku dinasti Tarumanagara. Tahta kerajaan Jampang Manggung saila puluhan tahun pernah dikawasa ku katurunan bangsa Deungeun nyaeta Prabu Soko Ganggalang. Urang Gangga anu asalna beunang ngarebut sawaktu Raja Jampang Manggung Pitakumananjaya. Sedengkeun harita putra mahkota Jampang Manggung nyaeta Lagana Stasoma masih keneh gurei. Arak umur 8 tahun satuluyna tahta kerajaan Jampang Manggung ku Soko Ganggalang diwariskeun ka incuna nyaeta Prabu Kolabasa anakna Tarawundawali. Sedengkeun Lagana Stasoma ahli waris nu sajati tahta Raja Jampang Manggung sanggeus dewasa milih hirup jadi resi kitu deui anak-anakna nyaeta Jamali Wetan jeung Indra Prakarsa. Kacaritakeun Sang Damara atanapi Janglar Birawangsa anakna Rahyang Jamali Wetan geus dewasa. Inyana boga niat hayang ngarebut deui tahta Raja Jampang Manggung anu harita dicangkring ku Prabu Kolabasa. Cita-citana diungkapkeun ka Indra Prakarsa mamangna. Ngadengi kahayang Sang Damara Indra Prakarsa kacida ngarojongna. Ngan tangtu cita-cita eta kudu disiapkeun kalayan daria jeung teu bisa ngadadak. Kusabab kitu Indra Prakarsa Rahyang Girijaya nitah ka Sang Damara alona sangkan ngalalana ka sababaraha nagri pikeun nambah pangaweruh soal kanagaraan jeung militer. Bari nepungan dulur-dulurna anu aya di sababaraha nagari kayaning Tarumajaya, Agra jeung lain-lainna deui. Di nagara Tarumajaya, Sang Damara ngalalana meunang sataun. Laju pundak ka nagri Agra ngan hanjakalna harita nagri Agra geus narikolot. Kusabab loba rahayatna anu ngungsi akibat para pangawasana rebutan tahta. Di nagri Agra, Damara nuluykeun lalampahanna nyebrang lautan ka Kutai Kartanegara, Kalimantan ayeuna. Baheula mah disebut nagri Borneo. Di Kutai Damara nepungan para dulurna anu geus bumen-bumen. Inyana di wewengkon ieu dumuk meunang 2 tahun. Tuluy mentas laut deui nuju ka nagri Sunda leutik di tutugan Gunung Tambora, Lombok. Di dinya mah laju balik deui ka Tatar Sunda, nagri Pusaka ayeuna mah. Pusaka nagara Pamanukan. Ari pangna disebut nagara Pusaka atawa Pusaka nagara aya sajarahna. Baheula eta wewengkon teh kungsi dipilih ku Sri Begawan Pujasera atanapi Raja Resi Agung Aki Manglayang. Inyana adina Aki Tirem tea, Sang Tirembaya atawa disebut oge Sang Aki Mulya Sakti. Aki Manglayang kungsi bumen-bumen jeung masyarakat salila 10 tahun, tapi sanggeus kitu mah inyana pindah jeung masyarakatna ka Tanjung Bokor, lebakeun Gunung Malabar. Sedengkeun sawarehna deui mah angger wae darumuk di nagri Pusaka, Pusaka nagara. Kaereh ka Pamanukan.
Waktu Damara Janglar Birawangsa kadinya pademukan warga kurang leuwih aya 60 kepala keluarga di kokolotan ku hiji panghulu nu katelah Patih Galingging sarta ku eta patih masyarakatna dierehkeun ka wewengkon ka kawasan nagara Tarumajaya ku Patih Galingging Sang Damara guguru rupa-rupa ilmu pangaweruh jeung pangalaman salila 2 tahun. Sanggeus ngumbara ka sababaraha nagri Sang Damara mulih deui ka pakandangan muru pasanggerahan Jamaliwetan anu diadegkeun ku bapana nyaeta Rahyang Jamaliwetan. Di pasanggerahan ieu dibarengan ku mamangna nyaeta Rahyang Indraprakarsa. Dina strategi perang Indra Bangsawan di pasanggerahan Jamaliwetan Damara nyiapkeun pasukan pikeun ngarebut tahta Jampang Manggung salila 5 bulan. Kakuatan pasukan pikeun ngaruru karaton Jampang Manggung lolobana diiluan ku Nonoman. Pikeun strategi kakuatan dibagi jadi 3 pasukan masing-masing dipimpin ku katurunan Jampang Manggung. Pasukan nu kahiji dipimpin ku Aki Gede atanapi Adipati Cagenang atanapi Rahyang Damara museurkeun kakuatan pasukan di wewengkon Pasir Gedogan, tuluy ka Sampalan, mentas susukan Cisungareun, tuluy ka Cibaregbeg, Taraju, Cikanyere, ka Kebon Limus, akhirna anjog ti tonggoheun karaton Jampang Manggung. Ari pasukan kadua dipimpin ku Janglar Birawangsa samemeh nepi ka karaton Jampang Manggung mimitina ngaliwatan Kebon Wareng. Tuluy ka Ponclot Gunung Manangel, Gunung Gentong, Gunung Panggung, Bakom, Langkob, nepi ka anjog ka kiduleun karaton Jampang Manggung. Ari pasukan anu katilu dipimpin ku Indra Prakarsa, mimitina pasukan asupna ti leuweung heureut. Diperkirakeun ayeuna mah Kampung Muka Cianjur. Tuluy ka Tajur Halang, Cigalonggong, nepi ka anjog ti wetaneun Jampang Manggung. Pasukan Damara aya rebuna. Pasukanna dingaranan pasukan Indra Bangsawan kusabab para pamimpinna katurunan Jampang Manggung nu sajati. Samemeh ngagempur benteng lawan Damara mere pepeujeuh ka pasukanna sangkan bisa ngarebut tahta Jampang Manggung make cara-cara anu teu ngarempag ajen kamanusaan jeung teu meunang ngarogahala musuh anu geus teu walakaya. Lian ti eta teu meunang musahkeun rahayang. Pasukan Indra Bangsawan disiapkeun kalayan daria matak sawaktu nalikung karaton Jampang Manggung di 3 arah teu pati meunang perlawanan anu karasa. Keur mah pasukan kerajaan Prabu Kolabasa geus teu meunang dukungan ti rahayat Jampang Manggung. Prabu Kolabasa bisa diturunkeun kalayan damai sarta dihukum pati kusabab salila jadi raja Jampang Manggung geus teu malire rasa-rasa keadilan rahayatna. Sang Damara tuluy diistrenan jadi raja Jampang Manggung kalayan gelar Prabu Janglar Birawangsa. Rahyang Baduga rakean Sanjar Janggala adina kapeton jadi patih Jampang Manggung sedengkeun Indra Prahasta dijadikeun panasehat raja. Sang Damara atanapi Rahyang Janglar Birawangsa disebut oge Rahyang Baduga marentah kerajaan kalayan adil paramarta. Kacaritakeun dina hiji waktu ngaranna nagarana kadatangan rombongan Raja Asoka ti India anu ngungsi kusabab kausir ti kerajaan ku ayana rebutan tahta. Raja Asoka teh rek menta suaka politik ka Raja Jampang Manggung sarta masrahkeun diri hayang dijadikeun rahayat Jampang Manggung. Rombongan Raja Asoka ku Janglar Birawangsa dipernahkeun di sisi wahangan Citarum Leutik. Antukna lila eta pamukiman anyar teh jadi pamukiman anu maju dingaranan Ci Asoka nyoko kana asal muasal rahayatna anu urang Asoka ti India. Ngan ayeuna mah disebut Cisokan. Pakampunganana beuki lila beuki mekar malah nepi ka ngababakan ka tempat lainna. Laju eta tempat teh dingaranan Babakan Soka ayeuna asup kana wewengkon Kacamatan Bojong Picung. Urang Cisokan ngarasa hutang budi ka Raja Jampang Manggung Janglar Birawangsa. Laju ku urang pakampungan Cisokan ngaanugrahan gelar Karaja Janglar Birawangsa ku sebutan Raja Mandala
anu hartina raja sawarga. Pamukiman deket Cisokan oge antukna disebut Kampung Raja Mandala. Hal eta jadi pangemut-ngemut ka jasana Raja Mandala atawa Rahyang Baduga. Rahyang Janglar Birawangsa anu gede jasana ka urang Cisokan anu menta panjalindungan ke Birawangsa. Janglar Birawangsa kakarek Jatukrami dina umur 50 tahun. Inyana dijodohkeun ku mamangna ka katurunan Patih Gajah Panambur. Rakean gintingan nyaeta Nyai Walini. Ari Nyai Walini tayalian incuna Adipati Cak Genang anu ngawasana di wewengkon sabudeureun Gunung Aseupan. Manglid, Plungplong, Palalangon, wilayah-wilayah ieu ayeuna disebut Cugenang. Adipati Cak Genang teh anakna Patih Gajah Panambur tina Jatukrami jeung Dewi Sangwangi. Ari Dewi Sangwangi teh adina Laganastasoma. Duanana sarua adi lanceuk anakna Prabu Pitakumanajaya, Raja Jampang Manggung. Jadi Jatukrami antara Rahyang Baduga jeung Nyai Walini mageuhkeun deui sekesler katurunan Prabu Pitakumanajaya. Prabu Janglar Birawangsa samemeh turun tina tahta inyana masrahkeun karajaan ka anak cikalna nyaeta Prabu Jakabaleno atanapi Jakatoe. Rahyang Janglar Birawangsa tuluy milih hirup mandita. Tina mujas Medina inyana meunang ilapat, sangkan neuleuman eusi hate sorangan, sangkan manggihan jalan deket jeung Sang Hyang Tunggal, ku jalan tatapa di 7 tempat anu geus ditantukeun. Kayaning Citarum Leutik, suku Gunung Agung, anu loba tangkal gintungna. Tempat anu aya tangkal campaka nu jumlahna 11, Batu Ubur-ubur di Jampang, Walahar, Kumba-kumba, tuluy nyangkoek. Kabeh tempat eta tuluy jadi tempat mujas Medina Rahyang Janglar Birawangsa. Ngan dina tempat anu pamungkas nyaeta di nyangkoek Rahyang Damara Moksa samemeh murba inyana wasiat sangkan di Pulasara di nyangkoek. Lila-lila nyangkoek ganti ngaran jadi Kampung Baduga Nyoko. Jadi Kampung Baduga Nyoko karena gelar Janglar Birawangsa sanggeus jadi resi nyaeta Rahyang Baduga. Ayeuna patilasanana aya di Kampung Baduga, Desa Ciandam, Kecamatan Mande. Janglar Birawangsa atanapi Raja Mandala, urang Cianjur remen disebut eyang hakikat. Kusabab Rahyang Baduga dianggap geus nepi hakikatna hirup nyaeta bisa neuleuman hate sorangan sartanya kana Sang Murbekana. Nah gitu pamirsa, eyang hakikat teh nyatana Rahyang Baduga Indra Birawangsa. Hal eta incuna Pitakumanajaya atanapi cicit ti Pitakumanajaya Raja Jampang Manggung anu kasokor. Mung sakitu ti simkuring sata acara Behilap simkuring nyuhunkeun hapunten bilih aya kelepatan kaluputan sareng basa anu kirang merenah sapertos diuninga sadaya kasayan sumpingna ti Gusti Maha Welas Asih kelepatan ayana di simkuring salaku manusia. Muga-muga naon anu nembe diduwikeun ku simkuring janten manfaat khususna kangge simkuring umumna kangge urang sadayana. Mugi-mugi urang sadayana kenging hidayah sareng dipaparin kasalamatan. Ade udah hilap dina episode salajengna anu bade dipedar dina babad Tatar Cianjur anu kadalapan nyaeta asupna agama Islam ka Jampang Manggung. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.